Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Andaru ngagro kaget perinahan kanyeri. Terus ngadaligdeg mundur ka tukang. Tapi Andaru gancang harita mancukeun di tangtunganana. Sedengkeun manggali anu ngarasa percaya diri lantaran geus dibekelan kamampuan jeung kakuatan ku Rama Pamungkas. Harita nyarita deui nandeskeun ka Nujirawan. Ahai, aku tegaskan sekali lagi sama lo Andaru akan menjadikan lebih baik kalau kamu segera pergi dah ya, meninggalkan tempat ini. Sebab bagaimanapun juga kamu tidak akan tidak akan mungkin untuk pergi dengan alo aku nang bule. Maka itu udah aja lah, lo pergi ngapain sih, pergi sok. Si laing memang geus teu beunang disabaran sia gelis surali. Goblok. Kangaranan dewek geus mesat senjata pedang, mangka dewek geus bisa mastikeun si laing moal mampu nyimbangan jurus pedang kalabang ireng deuleu. Ulang ajar sia kamana malinya capek teh. Andaru sagadi diri pikeun nuliskeun tarungna ngagunakeun jurus pedang kalabang ireng sanajan tacan kacangking sapinuhna ku Andaru. Tapi ngayonan lawan seperti manggali manehna boga kayakinan anu jilawan teh moal mampu nimbangan jurus pedangna, kitu ceuk pamikiran Andaru. Bari ngawangun pasangan Andaru terus nyarita deui ka nu jilawan. Asok gunakan pakarang atau senjata si lain segala surali, goblok. Urang teruskeun tarungna sia. Pada ngagunakeun senjata masing-masing sia. Sok. Andaru nantang Nujirawan. Pikeun ngagunakeun pakarang atawa senjatana. Manggali bari merhatikeun Nujirawan terus nyarita. Ahai. Kamu akan menjadikan bisa meningali lah. Aku tidak menyoren bedog, tidak nyelapkeun etem, dan bawa senjata lain. Itu bedognya ngagoler di bawah pohon. Aku tidak akan menggunakan senjata dalam bertarung. Kenapa? Dikarenakan aku tidak membogaan tekad untuk nandasa kepada sesama. Ahai. Jadi untuk pengayunan kamu ya, biarkan sajalah. Aku tidak menggunakan senjata, Andaru. Wah, kurang ajar sia. Tuh kuloba batot sia. Kalau surali, rasakeun sabetan pedang dewek. Jurilat sulung Andaru majuna rajang bari metakeun pedangna ngagunakeun jurus pedang kalabang ireng. Andaru boga angkeuhan kangaranan nu jilawan teu ngagunakeun pakarang atawa senjata. Sedengkeun dirina ngagunakeun senjata pedangna dibarengan ku jurus pedang kalabang ireng. Tangtuna oge dina waktu anu malila bakal mampu ngungkulan nu jilawan. Tapi Andaru jadi kageteun diwe sabab nuju lawan tetela kecepatan gerakna leuwih cepet tibatan sabetan pedangna.
Saukuk delak plos. Delak plos. Runtuyan Panarajang Andaru mangrupa 3 kali Panarajangna tetela bisa disingkahan ku anu jilawan anu harita ngajerat pindah-pindah tempat. Andaru ngereunkeun heula Panarajangna. Bari merhatikeun nu jilawan bari ngomong dina jero hatena. Haram cadah ya si goblok. Aduh, runtuyan Panarajang aing. Sababaraha kali sabatan pedang tainukeun kana anggota badana. Goblok ilmu naon si kurang ajar teh ya. Aduh, aing apa guna si Bah Eroh masalah ieu mah si Bah Eroh lah urang Gunung Puntang. Hebat oge ilmu pangenteng badana si Gali Sulali teh ya. Padahal ningali kana syariat nama eueuh cepat jago. Sarua jeung guruna panek pecekrek ieu mangkeluk teh. Andaru anu ngarasa kaget ku ilmu pangenteng badan lawan anu geus 3 kali mampu nyingkahan sabetan pedangna ningali Andaru tacan sagade diri harita manggali mapanas jeung nyiniran ku caritaan ka Andaru. Why? Kenapa menjadikan bisa begindang ye? Aku bingung dan kaget nih. Kenapa sudah beberapa kali sabetan pedang tidak ada yang bisa kena geringan? Apakah aku yang salah? Atau pedang yang pedang tidak bermata? Andaru beuki bedah amarahna. Bari ngawangun deui pasangan saterusna maju di Narajang ngagunakeun jurus pedang kalabang ireng nu leuwih ampuh. Montong ngacaplok ka mana kalab sia gali. Modar sia. Jorelat sulung Andaru maju di ngalakukeun Panarajang anu leuwih garang. Ningali nu lawan beki tambah garang Panarajangna. Gerakan manggali dina nyingkahan sabetan pedang nu lawan ge jadi beki cepet. Saukuk delak plos. 2 kali Panarajang Andaru tayanu kena anggota badan lawan. Malah dina hiji kasempetan di luar dugaan lawan. Harita manggali ngalakukeun Panarajang balasan. Leungeun anu katuhu ngahantem kana careham. Sat hiuk geus. Sedengkeun leungeun anu kenca nyodok kana beuteung lawan. Hiuk jeung ngek deui. Goblok anjing. Aing kabeunangan setan. Andaru ngagero kaget bari nahankan nyeri saterusna ngahayungkung mundur sababaraha lengka ka tukang. Tapi kekuatan daya tahan badan Andaru ge kawilang geus kalatih harita mampu ngajaga kaseimbangan badana. Hayungkung daligdeug raneg Andaru ngeureunkeun sukuna saterusna mancukeun di tangtunganana. Manggali ge Jawara idaman bari merhatikeun ka Andaru terus carita. Andaru, lo gimana sih? Ya katanya punya ilmu bagus, tapi nyatanya begindang. Aku ingatkan sama lo jangan kekeh memaksakan diri ya, membogaan kahayang untuk membinasakan aku. Yang menjaga sumur gok panamping. Lo ngapain sih? Lagi pula apa urusannya lo ganggu gua wawa juga enggak mak lo. Sebab aku si Jawara idaman sudah bertekad lebih baik mati daripada harus mengizinkan siapapun juga yang akan mengganggu kepada alokuh, yaitu orang bule. Yuk mengertos kan? Lain sulang sileng siga ucing gering seteh. Yuk menjadikan bisa mengerti kan? Andaru teu akan nyarita. Harita kalakah perhatikeun nu lawan ngupatina jero hatena. Aduh, kurang ajar ieu. Mahina pisan ka aing. Si haram cadah teh ieu. Pamampuan ilmu silat wabalak si Gali Sulali teh dua dugaan aing.
Jurus-jurus pedang kalabang ireng nu diguna-guna ke aing masih kena tetep tecan aya anu bisa kena kana anggota badana si jangkar kehed. Aing jadi beki penasaran. Asapira aku aing murid tunggalna Ki Sangkal Wulung teu mampu hungkulan Acen pangartian Sigali Surali. Allah keur aing mah Pandaru jadi ngarti karena kemampuan ilmu silat nu jadi lawan anu di luar dugaan. Jurus-jurus pedang kalabang ireng masih tacan anu bisa kena kana anggota badan lawan. Sabab kecepatan gerak Manggali lebih cepet tibatan panarajangna. Boga karep yang bisa gancang ngabinasakeun nuju lawan. Harita Andaru jadi nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinunna. Andaru ngawangun pasangan jurus pamungkasna. Bari musirkeun paneuteup-na ka nuju lawan terus carita. Hai. Si laing montong wakaboga anggapan geus unggul dina ieu tarung Gali Surali. Goblok. Dewek masih kene sanggup sarta mampu pikeun neruskeun ieu tarung deui sia. Urang teruskeun caugna jangkar kehed. Ku dewek bakal dipastikeun sia. Saha anu bakal rubuh kasoran es jajaten. Anu jelas si laing mentong kaduhung deuleu sia mun bakal ngajampana jadi bugang Gali Surali. Andaru sikep jeung caritanana ngandung ancaman nu dibarengan ku kayakinan bakal mampu ngungkulan nu jadi lawan. Manggali sejawara idaman kalakat terus jadi mamatahan ka Andaru. Ahai Andaru, janganlah kamu itu menjadikan kekeh petekeh untuk apa itu memaksakan karep dan kahayang. Ya, untuk membinasakan lawan. Sebab kenapa? Sebab sudah waktu nama semua makhluk juga akan merandapan papasten yang pasti alias modar teh. Loh, bodoh amat sih. Si amat juga nggak bodoh-bodoh amat. Kelas awas lo. Semua orang juga akan merasakan merandapan raga ditinggal ke nyawa. Jadi buat aku mah tidak usah dibinasakan. Nanti sudah waktunya mah akan menyerang kematian masing-masing. Andaru kalau kajade muncak amarahna di papatahan ku Manggali kitu teh. Si laing montong make jeung mamatahan segala rupa Gali Surali lain ustad goblok. Sakedeung deui si laing bakal modal sia. Rasakeun jurus pamungkas cewek. Heya! Jorelat culung alayang harita Andaru maju narajang ngajorelat terus ngalayang Manggali ngimbangan nuju lawan ngajorelat terus ngalayang harita tarung lumangcung di Jomantara sanajan dina kayaan baripada teu napakan lemah tapi dua kali sabetan pedang Andaru anu ngarah kana beheung jeung dada lawan taya anu kena kana sasaran. Saukhiuk jelat plos. Jelat plos. Malah di luar dugaan lawan. Pigelang leungeun katuhuna kabeunangan ku ketiga leungeun kenca Manggali. Sadeus. Ngajadikeun pedangna lepas tina cekelanana. Meh bareng jeung lepasna pedang lawan. Harita panlajang leungeun katuhu Manggali ngahantem kana dada jeung tajongan kana kekemplung lawan. Syuk cebrot gas. Syuk cebrot gas. Robo aing kurang ajar sia Gali Surali. Andaru ngageronahan ka nyeri bari ngajangkang ngoleab ka tukang terus ngoleang. Terus ngoleang turun anu saterusna ngagedebut paling lemah. Jengkang, koleang, gedebut. Andaru ngagedebut rubuh tina maling lemah tina sela-sela juru bibirna ngalai getih anu handeup keneh.
Manggali ngalayang turun terus napakan lemah. Bari merhatikeun nuji lawan Manggali minta dihampura sabab nuji lawan kudu nyandangan ka nyeri. Kitu teh lantaran upaya dina mangsana ngabila diri. Aduh, menjadikan mangap dikata ya, mangap dikata Andaru. Sorry deh ya, maaf. Ya, keadaan kamu harus menyandangan ka nyeri ya. Aduh, sorry ya. Apa yang aku lakukan semata-mata karena membela diri dong. Bukan aku maksud akan membinasakan kamu. Enggak ya. Ya, enggak. Aku bela diri. Boleh kan? Sekarang mah kali bagaimana kamu nih ya? Bagaimana kamu Andaru? Ya, bagaimana kumaha sikap kamu? Andaru sok sanajan masih keneh mampu ngoneal hudang. Terus sengkat nangtung tapi geus teu untupan pikeun neruskeun tarungna. Sabab maehna sadar kamampuan ilmu silat nuju lawan leuwih punjul tibatan dirina. Bari nangtung ajeung sumengirnahan ka nyeri. Harita Andaru terus nyarita ka Manggali. Dewek, anu mata kayang pangijeung nang boleh teh gali. Sabab malaksanakeun tugas ki Sangkal Wulung guru dewek. Jadi kieu jelas lawa gali. Andaru saterusna ngajelaskeun naon sababna hayang pagih jeung nang bule. Sabab manehna ngalaksanakeun parentah ti anu jadi guruna Ki Sangkal Wulung anu geus nyandra Saraswati ninina nang bule. Anu matak mun dina waktu 3 poe nang bule eueuh datang ka Pasir Gumarang bari mikeun catatan rahasia ilmu panunggaling jati sampurna, mangka Saraswati bisa dipastikeun saukur kali tinggal ngaran. Geus ngarasa cukup ngajelaskeunana harita Andaru mungkas kateranganana. Jadi kitu parentah ti guru dewek Sangkal Wulung teh gali. Anu matak dijelaskeun ku dewek kudu ditepikeun ka nang bule. Cukup sakitu we nya, dewek rek terus mulang. Anjir. Nada sasrek anjir. Tujukan didinya anjir nih teu euy. Untung teu kana kanjut segala anjir. Aing dek bebeja ka Ki Sangkal Wulung. Geus kitu mah Andaru terus ilit ninggalkeun eta patempatan. Geus kitu mah Andaru terus ini tinggalkeun eta patempatan. Manggali ngahulang jadi bingungan oge meunang katerangan ti Andaru ngeunaan kayan Saraswati anu aya dina cengkramanana Ki Sangkal Wulung. Mun ngabejaan ka nang bule tangtuna oge bakal ebat kaganggu pikiran nang bule anu keur ngayakinkeun jurus katilu jeung jurus kaopat ilmu panunggalan jati sampurna. Aduh, menjadikan bingung juga ini mah nih. Aduh, harus bagaimana kumaha ini tehnya. Alah, kalau turun ke dalam sumur logok panamping, kemudian membejaan kanang bule, jelas akan mengganggunya. Sedangkan keadaan nang bule teh jangan sampai terus ebat, terganggu pemikirannya, harus konsentrasi. Tapi kalau tidak membejaan ya sudah jelas ancaman di Ki Sangkal Wulung menyangkut keselamatannya Nyi Saraswati. Aduh, harus bagaimana kumaha ini? Alah, minta tolong ke Abah Wahyu gitu atau ke Abah aku. Nggak mungkin dah. Main nama tomborin ku jago, ku pamajikan ge eleh. Alah, tidak bisa dianggap angin lalu ini mah. Alah ya, harus bagaimana kumaha nih barepot gaduh. Bingung aku nih. Manggali tiuk kajentul dina luhur batu.
Masih kena bingung dina nangtukeun sikapna tumali jeung kaayaan Saraswati. Sedengkeun di kampung kahuripan Jaka Sinangling harita geus bisa diuk di sisi ranjang kayuna. Sok sanajan kaayana tacan pulih sapinuhna, waktu biusih datang nganteran keur dahar, Jaka Sinangling jadi nanyakeun ngeunaan kaayaan Saraswati anu jadi indungna. Simpen heula we dina meja tukangeunana Bi. Abdi penasaran ya. Kumaha ayeuna kaayaan pun biang Bi, Ibu Raswati dina waktu saeuna kumaha? Bi Usi ngahulang sakedeung samu anu bingungeun. Ningali Bi Usi can ngajawab harita Jaka Sinangling terus nyarita deui. Kumaha ari Bibi? Bekalakah ngaulang kitu gedengan Bi? Kumaha kaayaan pun biang Bi? Sok waler Bi. Jantan kumaha tuh ya tehnya Bibi teh tuh jantan bingung gitu, aden bingung. Suara Bibi teh bingung ditaros ke ngeunaan tuang ibu mah aden. Nah bingung kumaha tuh Bibi jeung bingung sagarupa. Coba jelaskan ke abdi Bi. Bedah di sini anak-anak domne daerah. Tuh dak Bibi mah kieu bujut teh milu batuk sarupa. Sia mohon awan kapi unjuk ge aden alah janten lah ya mah kedah kumaha ngajelaskeunana atuh ieu teh aden margi tuang ibu teh. Nah kumaha kitu Bi? Pun biang teh kumaha? Kumaha kaayaan pun biang teh Bi? Nu mawi kieu ngeunaan tuang ibu teh aden. Bi Usi. Jadi nyaritakeun ngeunaan kajadian Saraswati anu dibawa ku jago ngora nu ngaran Andaru. Ngarasa penasaran hayang leuwih jelas deui harita Jaka Sinangling nitah Bi Usi. Sina ngagarwan si Banteng Gulung. Bi Usi terus ini telira datang deui bareng jeung si Banteng Gulung. Wah, nyukur we anglingan ngeunggeus bingsa diukan. Hatrina bangkal bingsa meulih deui tang nagana. Mang Anteng din susulan ku Bingusi mudu kang dieu cenah. Mang Anteng jadi mamanasaran ngaya neon sang berenang itu anglingan teh angling. Adi penasaran ieu teh mah. Tadi Bi Usi mah bangun anu bingung jeung asa-asa dina ngajelaskeun ngeunaan kaayaan pun biang Ibu Raswati mah. Cobi ayeuna jelaskeun ku Mang Anteng anu salengkapna Mang. Eta pun biang sauna aya anu mawa sarupa. Saterusna Jaka Sinangling menta katerangan anu leuwih lengkap kasih Banteng Gulung sabab Bi Usi mah waktu keur babadamian di jero pasangrahan henteu milu ngaliung. Wah, memang bener ngayakang jadian nganu jeung luar duaan anglingan. Ngayeuna ku Mang Anteng bakal dijenglaskeun ngalangupananya, dijelaskeun ku si Banteng Gulung. Ngeunaan sagarupa kajadian ti mimiti kadatangan ku Ki Sangkal Gulung anu hayang malaspati ka si Banteng Gulung ka si Rawing anu saterusna diayonan ku Saraswati atau ku Rasanti jeung Sandika malah datang si Cadar Beureum anu ngabantu. Kitu deui ngeunaan kajadian anu tumiba ka Saraswati. Sakumaha katerangan ti Bi Usi sarta hasil babadamian anu akhirna Rasanti jeung Sandika kitu di ayu manganti terus arindit rek nyusud laku maluruh mapai laratan Saraswati anu dibawa ku Andaru. Sangeusna ngarasa cukup ngajelaskeunana harita si Banteng Gulung mungkas kateranganana. Tuah, jangding itu nganjengan Kang Jangdian ngejeng kangayaan dina waktu ngayeuna teh. Ngitu pisan anglingan. Mudah-mudahan we Rasantian ngejeng Sandikaan
ngitu deui ngayu mangantian bingsa sanggang cangna we panggihan langratan ngacuk Suruswati neta ngandu dihangrepen ku murang sangreng rea teh nya Jaka Sinangling ngahulang ngarasahan jelu hatena sabab dina kayaan deurina tacan pulih sapenuhna kasehatanana beut kalahkah aya kajadian anu saperti kitu harita Jaka Sinangling tacan waka bisa nyarita turun tina ranjang kayuna bari jumarijeg terus ngalengkah gancang leungeunna dicekelan ku si Banteng Bulung bari neuteup ka si Banteng Bulung Jaka Sinangling terus nyarita Angling kudu milu maluruh ieu mah Mang Anteng teu bisa ngasaukur ngandalkeun rasanti jeung sandika wungkul kitu deui pun bojo ieu mah angling kudu upaya sakuat tanaga we pikeun nyelametkeun pun biang Mang Anteng wah nenang heula anglingan nenangan tong ngulumusuhan ngulah ngarek naon teh paksakeun ulah rek paksakeun diri dina kangayaan nganu saperti ieu lamun tos pulih deui mah kang sehatanana no parobolobem anglingan teh nanti ngayan mulih sang pinuhna lempang nangoge misi kene jarinjengan manganteng mah henteu manuju lamunan dina kangayaan saperti ieu ngarek ngenditan gitu anglingan entrong anteng mah teu sang tujuan lain kunaon kulunya we kulunya tapi kudu abdi teh teu bisa saukur cicing Mang lain ieu kajadian sanajan kayaan tacan pulih sapiruhna Mang Anteng tapi angling najan bari jumarijeg masih keneh mampulah ari lempang mah Mang Anteng wah ngentong ulah paksakeun alah bisi leuwih ringpuhnya entong maksakeun ngawas kieu kaangayaanana lamun jag-jag mah kitunya teu neon-neon entrong keun lah sugan we aya solusina ke aya solusi teh naonnya Jaka Sinangling dina kayaan bari jeung jumarijeg harita rek maksakeun ini pikeun milu maluruh mapai laratan ngeunaan Saraswati anu jadi indungna tapi dihalangan ku si Banteng Bulung sabab kaayaan Jaka Sinangling masih kene tacan pulih sapinuhna tapi Jaka Sinangling tetep dina sikap jeung pamadeganana geus kitu we diparengkeunana Baraya Cakra Baraya Podka si tabib sakti radite si topeng mayit teu kudu disusulan ge aya datang hayang nyaho kaayaan Jaka Sinangling harita si Banteng Bulung anu leuwih teu heula nyarita ditujukeun ka tabib sakti radite si topeng mayit ya wah mudu kumaha ieu Kang ditean ieu anglingan ngeukeuh geuningan ngarek paksakeun dingri ngindit maluruhan ngacuk Suruswati sabab ngaya Kangjang Dian ieu sakumaha nu geus dijelaskeun ka Jaka Sinangling harita dicaritakeun ku si Banteng Bulung ka Radite ngeunaan runtuyan kajadian sarta karap Jaka Sinangling anu rek indit maluluh Saraswati anu jadi indungna sangeusna menangkat terangan ti si Banteng Bulung harita Radite terus nyarita ka Jaka Sinangling wadite bisa ngarti kana karep kahayang angling tapi angling oge kudu ngarti dina kayaan anu keur ngarandapan dina waktu ayeuna jadi angling ulah waka maksakeun diri nya sabab lempang lage masih kene jumarijeg butuh waktu sapoe deui keur mulihkeun tanagana teh anu mata ku hayahna we kadalikeun heula diri dina ngalakukeun tindakan teh kudu dibarengan ku tinimbangan anu asak anglingnya ulah tepikeun ka terus karugrag
Lamun karugrag mah leuwih parna biasa nama. Sanajan dina kayaan hate anu masih keneh hanyelu. Harita jaka Sinangling jadi ngagugu kana caitana Radite si topeng mayit. Sabab mun jaka Sinangling keukeuh maksakeun diri ini, mangka bakal leuwih karugrag ka ayanana. Rek kumaha bisa maluluh laku mapai laratan mun tepikeun ka mopo di jalan. Sedengkeun di tempat sejen harita manggali masih keneh bingung dina nangtukeun sekepna tumali jeung katerangan ti Andaru ngeunaan kayaan Saraswati nu dijadikeun sandra ku Ki Sangkal Wulung. Manggali ngagendeng ngomong sorangan. Aduh. Menjadikan menghulang tidak parugu. Tidak akan ada jalan keluar nih kalau tidak membeja anang bule mah. Aduh, malah nanti akan disalahkan. Kenapa tidak gancang pembelaan? Yang jelas ini mah harus turun ke dalam Sumberlogok Panamping. Harus segera membeja anang bule tentang keadaan Saraswati. Kalau tidak cepat-cepat dibejaan, aku yang disalahkan. Aduh. Bingung, aku bingung. Akhirna manggali nangtukeun sikap napikeun turun ka jero Sumberlogok Panamping rek kabejaan kanang bule. Sabab mun teu dibejaan bisi manehna ke disalahkeun ku nang bule. Tapi kakarek ngalengkah rek muru ka Sumberlogok Panamping. Harita aya nu datang, tetela Sugarba anu harita datang teh. Sugarba kitu di manggali pada kageteun bisa dipanggihkeun dina eta patempatan. Ya si lain geuningan aya di dieu gali. Keudana haos aing di dieu ha. Apa kene si lain ka dewek? Sugarba ye. Aing Sugarba jago ngora tanpa tanding deuleu. Ahai, atuh menjadikan puguh masih apal madong. Aku si Jawara Idaman Sugarbe ya sekarang ada di sini memang sedang berlatih meningkatkan kemampuan ilmu silat untuk kemudian nantinya akan terjun ke dunia persilatan. Ahai, Sugarba jadi nanyakeun kenaon manggali aya di dinya. Manggali henteu nyaritakeun kayaan anu sabenerna, maehna aya di dinya teh lantaran keur latihan ngaronjatkeun kemampuan ilmu silatna. Sugarba nyarita deui di bareng jeung seuri. Gali. Si lain keur ngalatih diri ngaronjatkeun kemampuan ilmu silat. Mangkalu kawasi lain mah memang eueuh cupat jadi jago belagu gali kurang ajar. Rek sakumaha lilana si lain ngalatih diri hayang ngaronjatkeun ilmu silat ceuk dewek mah tetep moal bisa deuleu gali. Kangaranan mangkalu kawasi lain mah pamuhalan bakal bisa makalangan jadi jago anu boga ngaran di dunia kajawaraan. Saukur begugneun sebutan sorangan si Jawara Idaman, si jago kalecis yang disukai kaum wanita dan juga janda. Si goblok mah. Sugarba nyengserikeun oge ngahina manggali. Sanajan rek upaya sakumaha lilana hayang ngaronjatkeun kemampuan ilmu silatna. Tetep moal bisa. Sabab jalma saperti manggali pamohalan bakal jadi jago anu boga ngaran di dunia kajawaraan. Manggali sikap jeung caitanana tetep tenang, teu ngarasa kasinggung ku sikap jeung caitana Sugarba. Alah, mau mengomong apa saja, please deh. Aku tidak akan kapanguruhan Sugarba. Yang jelas dengerin nih sama jujur kamu ya. Aku si Jawara Idaman menjadikan penasaran. Mau ada apa nih gerangan? Kamu bisa mengelunyung ke sindang? Naon?
Pasti gua yakin lo ada maksud tujuan. Cuma maksud tujuannya apa? Gua belum tahu sih. Dewek pangna datang ka dieu sabab boga karep rek ngadon olah tapak di jero leuweung. Sabab ieu tempat deukeut ka pileuweungan gali. Dewek bakal olah tapak pikeun nyampurnakeun kakuatan ilmu dewek deui sia hari ngahoma. Sugarba teu nyaritakeun pamasudan anu sabenerna. Dalih manehna pangna datang ka dinya teh sabab rek ka pileuweungan. Ngadon olah tapak pikeun nyampurakeun kakuatan ilmuna. Ya seharusnya mah kamu menerima kenyataan Sugarbe bahwa pihak barisan Willem Kintamani Dijaya sudah dipukul mundur ke barisan Dharmayuda. Kemudian kamu mau melakukan olah tapak atau cara upaya apapun juga ya. Tetap saja tidak akan mampu lah untuk mengungkulan agen pangartinya nang bolema. Gua yakin. Kalaka lu yang babak belur. Ningali siket jeung ngadenge caitaan ti mangkali puguh we jadi kahudang amarahna Sugarba. Langsung harita nangsukeun sikapna pikeun ngabinasakeun manggali. Bari mulang Sugarba tos carita. Si lain montong ngabacot ka mana karep sia gali. Caritaan si lain sarua jeung panghinaan ke dewek. Nganu hati si lain hayang dipodalan ku dewek sia gali. Kurang ajar sia. Nu matak si lain montong ka dohong mun sakedeung deui